Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Barudak kelas 1 ayeuna patepang dina pangajaran 8 nyaeta materi kajadian alam. Ayeuna regepkeun ku hidep materi anu bade ku ibu dipedarkeun. Sateu acan ngawitan urang sasarengan heula aos basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kompetensi dasar pengajaran 8 kejadian alam. 3.8 Paham kana eusi teks kakawihan ngeunaan kejadian alam. 4.8 Ngawihkeun kakawihan ngeunaan kejadian alam. Ngaregepkeun carita. Regepkeun ku hidep carita nu bade ku ibu bacakeun ieu. Kakawihan. Basa Danu keur ulin di lapang, langit katempo angkeup. Teu lila bereug hujan. Danu jeung babaturanana ngiuhan di saung. Nu teu jauh ti lapang. Danu ngajakan baturna kakawihan. Cenah pikeun ngaraatkeun hujan. Kieu kakawihanana. Trang-trang kolentrang silondok pae nundutan mesat gobang kabuyutan tikus rukana durukan. Trang-trang kolentrang silondok pae nundutan mesat gobang kabuyutan tikus rukana durukan. Sabada hidep ngaregepkeun carita nu ku ibu bacakeun tadi, prak ayeuna jawab pananya ieu. 1. Basa Danu ulin langit katempo ... 2. Danu ngiuhan di ... 3. Danu ngajakan ... kakawihan. 4. Danu kakawihan sangkan hujan ... 5. Judul kakawihanana nyaeta Trang ... Barudak ayeuna urang diajar ngawihkeun kawih bulantok. Bulantok teh ngaran kakawihan. Biasa ditembangkeun waktu caang bulan. Barudak arulin di buruan bari ningali bulan. Kieu kakawihan kawih bulantok. Bulantok, bulantok, bulan gede, bulan montok, moncorong sagede batok. Bulantok, bulantok, aya bulan sagede batok. Bulanting, bulanting, aya bulan sagede piring. Bulantok, bulantok, bulan gede, bulan montok, moncorong sagede batok. Bulantok, bulantok, aya bulan sagede batok. Bulanting, bulanting, aya bulan sagede piring. Barudak ayeuna tugas hidep haleuangkeun kawih bulantokna. Hidep ngahaleuang rekam videona. Sakitu pangajaran materi dinten ayeuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat antara